herang aya, larutan aya, pokari kopi nama eueuhnya. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Nyaho orang menang penderitaan malah diemprakan. Jika nu bungah orang dia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, thumma urija ila sidratil muntaha, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasul Allah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tabarukam bidu'a, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Hormaten jisim kuring sadayana para alimil ulama, para habaib, para asatid miwah para asatidah, tikawit nu anom dugi kanu sepuh, alladzi lam yuzkar ismuhum li ta'dziman wa takriman bi ulumihim. Urang doakeun ku urang sarerea para kiai, para ajengan, mugi-mugi aranjeunna ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, sing tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih barokah milik rizkina, disoleh-solehahkeun putra-putrina, kalayan husnul khotimah dina wafatna. Kapayuneun sohibul wilayah kersana Bapak Lurah miwah rengrengan, jajaran panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, anu sami-sami ku jisim kuring sangat-sangat dipihormat, insyaallah alladzi rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah
Alhamdulillah dina ieu wengi urang dikersakeun tiasa petepung lawung petepang wajah dina raraga miemut kana diisrokeun sinareng di mi'raj geunana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kalawan wasilah ieu riungan mugi-mugi urang sarerea ku Allah sing diistiqomahkeun dina ibadah, amin. Sing digampangkeun milik rezeki anu barokah, sing aya nasib angkat ka Mekah, sing bisa tawaf ngurilingan Ka'bah, sing bisa sa'i antara Safa dan Marwah, sing bisa jarah ka Kangjeng Nabi di kota Madinah, ibu-ibu salakina sing narara embah nambah kanyaah dina nalika maot sarerea sing husnul, amin ya robbal. Jaga di alam akhirat sarerea sing menangkeun kana rahmat jeung syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sadayana yang kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari fadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tepuk tangan buat tim hadroh. Mudah-mudahan tim hadroh sing para ranjang umurna sampai kiamah mustamina geus mararaot ieu maka kalayangan we neangan nu ngonang eueuh. Santriin santriawati sadayana sing sararehatnya sing istiqomah dina belajar ilmuna, insyaallah di tahun yang akan datang kalianlah yang akan menestafetkan perjuangan agama ya robbal. Wa ma yalil mudhaffa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudzifa. Apabila mudhof telah tiada maka mudhof pilih sebagai penggantinya. Apabila kiai ajengan parantos ngantunkeun alam dunia maka santri-santrilah yang akan tampil ke muka. Hidup santri hidup, hidup santri hidup. Alhamdulillah. Ibu bapak alladzi rahimakumullah, nu calik dipayuneun ibu jeung bapak seorang mubalik yang mempunyai julukan cepot muda. Yang namanya cepot dalam dunia wayang pamun teu nate beureum. Ari ieu mapan kasep alhamdulillah. Pangnempokeun ieu mubalik kasep teu? Kasep teu?
nu nyebut henteu berarti lolong. Ibu-ibu urang dia bogoh teu ka uing. Oh sarua atuh uing ge henteu. Supaya tenimbulkeun fitnah urang lempengkeun heula. Ngaran asli mah warisan tinu janten sepuh Jen Rahmat Nur Khalid Alhamdulillah, mempunyai lakob cepot muda bukan cari sensasi lain hayang kapuji, eta mah sa'ala kadar singkatan daripada CE nya ceramah, P nya penyegaran, O nya orang, T nya taat. Muda nage sami singkatan, M nya mengedepankan, U nya ureyan, D nya dalil, A nya agama. Jadi cepot muda jisim kuring salah kadar singkatan ceramah plus penyegaran, biar orang-orang tararaat ka Gusti, ngawaro ka Gusti, sararieun ku Gusti insya. Jeung ieu ceramah jisim kuring insyaallah ibu bapa muarek ponteng kanu koneng, muarek cuwet kanu hideung, moal arek nyoloyong ka kaler ka kidul ka wetan atawa ka kulon, hartina insyaallah rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama, namun anu pastina sesuai jeung kemampuan kuring nyalira insya. Doakeun ieu ceramah jisim kuring sing lancar, sing manfaat, sing barokah, sarerea sing tiasa ngamalkeunana. Siap ngadengikeunana siap, ridho, ikhlas. 1 jam lamanya siap, 2 jam siap, 3 jam siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Kana ngaji teh loba gogoda ulah harganing 2 jam 3 jam diberes sajam gelila nabi heung kuat. Bener itu? Ayeuna we contona kakarek mahder ieu ngaji. Apan katingali na ieu mustami teh rupa-rupa. Nu diuk aya nu nangtung, nu lelempangan, nu nangkep tuur, nu nangunyar, nu main HP, nu video, nu barang dahar, anu nundutan, nu mangku budak, anu ngeunteung, komplit. Serba ayanya alhamdulillah. Tapi teu nanaon, rek kumaha wae ge posisina teu masalah, nu penting urang hadir ka ieu tempat dalam rangka ngaji sekaligus miemut kana diisrokeun sinareng di mi'rajgeunana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sarerea bakal meraih keuntungan, amin ya robbal. Keuntungan hadir ka ieu tempat aya sanes Allah ngahujanan ku rahmat sinareng ku ridona ka urang sarerea. Alhamdulillah, rahmatna menang, ridona, ilmuna, pahalana, berkatna, dosana. Rek nyebut menang inget kana dosa jadi mente. Insyaallah dosa ge bakal menang panghampura na Gusti. Ibu euy Pak araraya ieu teh aya hikmah Isra Mi'raj, muga-muga urang sarerea
nu asana kedul sing jadi daekan amin. Nu tara ka masjid sing daek ka masjid amin atuh. Urang bari ngadat atuh. Anu karoret sing jadi berehan. Nu tara maca Quran sing rajin maca Quran. Ya robbal. Anu maksiat sing pararindah kana taat. Anu takabur sing pararindah kana syukur. Ya robbal. Urang aya paribahasa kieu. Jalan-jalan eta kabanjaran teh eti. Aya teh eti aya. Sorry ti. Naik taksi kahujanan rajaban ayo rojaban teh eti ngan kasalaki angger ngalawan. Aya ibu-ibu nu sok ngalawan kasalakina aya, nu sok molototan aya, nu cerewet bawel aya, loba nu mana euy. Percuma salat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami molototan, apalagi sampai ngalawan. Insya Allah di dia masaroleha sadayananya. Ya robbal. Semuanya juga istri-istri penghuni surga. Katingali pan ari perempuan sarolehah mah dararaek make tiung alhamdulillah. Heeh. Komo tiungna nu geus lalunas mah pageuh dipakena jeung pantes katingalina. Nu can lunas maka tempo dipakena gerada nyengsal. Teu geuning loba nu diaromekeun tuh nya. Jalan-jalan eta kabanjaran Kang Udin. Aya Kang Udin hampura. Endog puyuh di korangan rajaban ayo rojaban Kang Udin salat subuh kaberang. Alah ibu jawab atuh ibu. Boga salaki boga ento balangsak atuh salaki bu sok sarolat tara sok sarolat tara oh sok alhamdulillah salatna di imah apa di masjid wis aya nu ngomong di imah kajeun lah salaki urang salatna di imah da alus ieu sah ieu bener teu kena etong digeunggeureurkeun mun bisa mah dukung ku ibu mu kena bikeun ka salaki Gusti kabayangnya salaki urang salat di imah heg make mukena kabeneran kumisna teh baplang pas ditempot teh percis kura-kura ninja Aduh Pak wayahna hikmah Isra Mi'raj urang sing daek kamas Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah daripada masjid ke masjid, yakni daripada Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa nu aya di Palestina.
Bismillahirrahmanirrahim. Lain bapak-bapak mah di tempat-tempat nanti kalakah ngararudud batur mah kompak nyebut Allah ya mah ngudud yang kompak atuh siap insyaallah lisan urang nyebat jenengan Allah musuh urang setan ngaranna bakal jalaluh malalabur ti urang sarerea alhamdulillah coba sok Allah ridho, ikhlas, siap kompak, siap bareng, teka paksa, alhamdulillah. Alah, liar geningannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ngenahan teu bah aduh turunkeun ehona keur ngaji kakara bere eho lamun keur ngawangkong mah ulah nya urang doakeun tukang son sing asup ka surga jeung son-sona lain ngomong-ngomong eta bacaan Quran disertai dengan seninya geunaheun teu mantap teu nikmat teu ungap teu hah nu ungap teh saha hah mun areke nu ungap mah urang nu maca nah bener teu ungap naon di dinya tapi kajeun urang mah ungap ge da insyaallah jisim kuring mah bakal menang amal nah jadi karena amplop ngerakeun kitu emang banget orang kos kotak amal gitu tengenah kadengena ya ulah kekituan suudon eta teh jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ka ieu tempat diniatan seja silaturahmi nomor kadua na sumping ka ieu tempat ngabogaan maksud jeung tujuan yakni hayang loba dulur Allah Karim eta pikiran meleset deui wae eta jadi kana duit dulur kan apan ceuk Kangjeng Nabi hirup mah kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang ngarah loba dulur bener teu ana geus loba dulur ka dituna moal salah bakal gampang menang doa meleset deui wae eta pikiran jadi kana duit ulah kikituan insyaallah jisim kuring mah ikhlas lillahi ta'ala kemanapun ceramah ikhlas jangankan deket jauh pun ikhlas lillahi teu dibere amplop ridho teu dibere duit ridho teu diburuhan pun ridho alhamdulillah ngan pamajikan uing sok nanyakeun awewe teh kana bab duit teh heza ieu mah lain meureun lain beja bah pamajikan uing di imah kabeneran awewe
aduh da eta makana duit seukeut teu pira uing dengan duit dina selapan kitab 100.000 diriksakeun isuk leungit ditanyakeun teh ka pamajikan mah kulan lain ieu duit 100.000 diselapkeun dina kitab ka mana di teang teh teu aya kumaha pamajikan ngajawabna kalakah nangtung bari kalakah nyengir bari nempokeun tarang baga apaan geus kitu mah uing teu bisa ngomong bah ih serius bah yeuh ku awewe mah sok sanajan kumis badag janggot panjang sorban ngarumpai lah kangaran-ngaran ku awewe eleh teuing gableg naon senjatana awewe teh bisa ngaleleuskeun nu heuras tong seuri mana kos nu ngarti eta saking gagah-gagahna awewe mampu ngahirupkeun nu paeh awewe teh matak terus terang daripada balik ka imah pasea jeung pamajikan ribut jeung pamajikan riweuh jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasea jeung panitia kan kumaha we carana mah nu penting cair punten ka tukang sound efekna turunkeun mang euy lanjut teraskeun Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah daripada masjid ka masjid dugi ka alladzi barokna haulahu sekelilingnya Kangjeng Nabi ku Allah dibarokahkeun hikmah keur urang sebagai umatna lamun hirup hayang barokah jauh tina kasusah hayang untung jauh tina kabingung hayang bagja jauh tina sangsara wayahna hirup ulah jauh ti masjid sabab ieu masjid nu aya di kampung urang disebatna ge buyutullah fid dunya imahna Allah di alam rahmatullah tegasna masjid merupakan sumber rahmatna Gusti Allah alhasil sing sawae jalma na anu ngagedig ka masjid maksud tujuan salat berjamaah hakikatna mah eta si jalma keur nyemah ka Gusti keur nyemah ka Gusti kangaran-ngaran semah muasalah ku pribumina pasti dimuliakeun bener teu contoh jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ka ieu tempat dalam rangka nyemah pan alhamdulillah jisim kuring dimuliakeun diistimewakeun bener teu buktina dimuliakeun dina meja katingali cai herang aya larutan aya empok kari kopi nama eueuhnya sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi nyaho orang menang penderitaan malah diemprakan jika nu bunga orang dia mah kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri ya selamat memikirkan aduh lanjut teraskeun hayang tuh dimuliakeun ku Allah diangkat derajat hayang diistimewakeun hayang dipikanya ku Allah hayang ayo sing daek nyararemah ka Gusti Allah yakni ke masjid salat berjamaah ma shalla as-salawatil khamsa ma'al jamaah
وجلس في حلقة العلم وسمع كلام الله وعمل به أعطاه الله تعالى ستة أشياء. Mansing sawae jalmana anu ngalaksanakeun salat as-shalawatil khamsa kana pirang-pirang salat anu 5 zuhur asar maghrib isya dan subuh ma'al jamaah serta berjamaah di jero mas wasami'a kalam Allah jeung daek ngadengekeun kana kalam-kalamullah yakni ayat-ayat suci Al-Qur'an wa amila bituluy diamalkeun dalam kahirupan sapopoe maka Gusti Allah bakal mereka eta si jalma genep pirang-pirang kauntungan. Genep kauntungan bakal dibikeun ku Allah ka jalma nu daek salat berjamaah, nu daek ngaji, nu daek maca Al-Qur'an. Insya panasaran teu nu genep perkara panasaran teu hoyong terang teu mau tahu gak? Insya kopinya datang. Alhamdulillah minta kopi disertai dengan susunya. Kopinya kopi hitam alhamdulillah dianggap karuhun urang-urang dia ya. Moni double jeung cai susu alhamdulillah kopina aya susuna alhamdulillah ieu teh cai sus berarti ustad teh arek nyu sing sopan cing atuh ulah nyusu teuing nenen gitu meni langsung ngajarewetnya eta amit-amit binga amar watas suta binga kagiri-giri binga nutaya watas wangena wing hayang kopi kontan dibere tedengkekeun binga luar biasa alhamdulillah ngan keukeuh we hate mah keung ieu keungna sok sieun buruhan dikurangan gara-gara dibere kopi dibere susu dibuka teh amplop eusina eueuh sawareh dan dipotong kopi dipotong susu tapi amannya mau aya potongan mau dikurangan jeung ududna tuh nuhun muga-muga sodakona sing ditampi ku Allah ya robbal. Lanjut biasana jelema lamun geus nempo kana kauntungan sok semangat hirupna bener teu leulesna leungit capekna lemesna atunuhna lamun geus nempo kaun kanyeri bener teu berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran nawaran alah Gusti penderitaan sedang melahirkan teu karasa nyeri ngaluarkeun orok teu karasa 40 hari kemudian mah malah nawaran kunaon seri sabab yang dirasakan adalah kenikmatan yang dilihat adalah kauntungan ka nyeri leungit ka capek leungit lamun geus nempo kaun kita pun sama jauh pasti dijugjug anggang pasti diteang leueur pasti diitekan poek pun pasti dicaangan bener teh hujan ge pasti dipa cigana
boga rasa hanyaka dina hate lamun teu mah katinggalin salat berjamaah fil masjidi di jero mas gitu. Yo, keuntungan pertama, hikmah salat berjamaah, hikmah ngaji, hikmah mendengarkan kalam-kalamullah yakni ayat suci Al-Qur'an kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Gusti Allah ar-rizqu minal halali bakal mele rezeki tina jalan anu halal. Alhamdulillah. Tegening. Batuk ya. Allah Gusti. Allah, tenan naon ya ceramah aya batukan. Allah heukeun da batukna ge batuk bisnis. Gusti. Lanjut. Pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi rumput juga ikut jadi. Bener itu? Bahkan gara-gara pare anu dipelakna di sawah nu milu jadi lain mung ukur jukut kabuktianana di sawah serba aya. Bener teu? Keongna aya, tututna cacingna bangkongna bebegigna nene maedah makokom mamimin wa eti wa udin teh ros wa dayat komplit. Aduh ya mah ngaji ka mana we lempengna huntu lah geus kieu mah. Ya teh gambaran barang siapa yang menanam padi rumput ikut jadi, artinya barang siapa yang menanam akhirat daek salat berjamaah, daek ngaji, daek maca Quran, daek silaturahmi, insyaallah dunia nuturkeun dengan sendirinya dimudahkan ku Gusti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah muasulaya tina janjina kan. Surah Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman. Bacakeun tong. Bacakeun tong. Qorikeun tong. Qorina yang biasa, yang sedang, apa yang luar biasa? Wani piro? 5.000. Sorry ya. Sorry ya. 5.000. Bereho mangah. Alah, kayak jang atuh jang euy. Jang. Eta kalakas cecelenggeungan kitu budak teh nya. Ungut-ungutan Ba Udin aya cenah. Aya we gogoda usaha teh heuh. Ada ngekeun ah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Liar euy. Geunaheun? Lanjut. Oke. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum Geunaheun nya. Geunaheun teu? Nuhun ah. Pan kikituan teh Kang dititah ku Kangjeng Nabi eta. Zayyinul Quran bi aswatikum saur Kangjeng Nabi pek hiasan Al-Qur'an ku sora anu geunaheun. Hikmahna jadathum imana, ibu jeung bapa ngadengi ayat Quran disertai dengan seninya, insyaallah iman akan bertambah ka Gusti Allah.
ngan kade leulewiheunnya mentang-mentang boga sora alus apal kana lagu Al-Qur'an anu dikorikeun teu lain ayat Qur'an wungkul ka balonku dikorikeun balonku azalim rufa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau genaheun teu genangan teu cereg berapa balonku dikorikeunnya ngeunah ngan kikituan teh teu ecreg bagaikan awewe make calana dina sirah ih waasnya mana teuing nyurucud tobat alah ai make seni mangeunah kan mengeus atuh seuri teh ngeureuyeuh hayohnya mun teu daekeun eureun tapi jisim kuring alhamdulillah bunga nya bisa silaturahmi bisa ngabahagiakeun urang dieu nya muga-muga we sing kaasup kana idkhalus surur nya da ngabahagiakeun batur teh hese kan hese bener teu daya teh yakin lah di imahna mah mukana muka para rusing ieu teh bener teu katingali di imahna mah pasti ieu teh loba hulang-hulang nah jadi curhat gitu hutang atuh rek teu loba hulang-hulang kumaha da pusing kulantaran mikiran hulu atuh hulu rek teu pusing kumaha da kulantaran loba teuing mikiran huis atuh rek teu gancang huisan kumaha hulu da pusingeun kulantaran loba teuing mikiran huntu nyeri mun teu kreatif tangan kana hutang we hayohnya amit-amit tapi mudah-mudahan nu boga hutang sing lalunasnya hayang lunas ieu nya atuh bayar maksudna sing aya jalan keur mayarna sing dibudahkeun rezekina ku Gusti Allah amin ya robbal ya dengekeun ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu waf'alul khaira wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ujung daripada ayat la'allakum tuflihun asal kata daripada tuflihun adalah palaha atau palahun hartina petani naon cenah seorang petani bisa menghasilkan panen anu hade bisa hasil anu mencekil hasil yang memuaskan lamun eta petani daek melakna anu bener contoh melak pare kemudian diberak dioyos naon deui diurus ya pokoknya mah kitu maneh harara saya ngomong ya eta pan ngali ibu-ibu leumpang tuh jadi we kasih mah da we ke rek WC mun hayang kiihnya lamun seorang petani melakna diraksa dijaga diberak teh dioyos teh dicebor teh bener teu insyaallah eta petani bakal menghasilkan panen yang baik begitupun orang lamun hayang termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan kemenangan ti ayeuna ieu iman urang modal iman urang pek geura pelakan ku ruku geura pelakan ku sujud aya salat tegasna ku salat wa'budu rabbakum jeung sembahkeun ieu ruku jeung sujud teh ka Allah jangan dipersembahkan ke selain daripada Allah tegasna mah kudu nauhidkeun urang sarerea ka Gusti Allah waf'alul khaira
wujud daripada salat pek aplikasikeun dalam kahirupan sapopoe hartina urang sararea kudu migawe kahadean. Silaturahmi diantawisna maca Quran ulah katingaleun, maca sholawat ulah pere, budayakeun saling pikaasah, saling pikaasih, saling pikanyaah teh antar sesama manusia. Itu wujud daripada waf'alul khair. Insyaallah lamun urang geus daek ruku sujud tegesna salat yang kita persembahkan ka Gusti Allah kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sapopoe yakni dengan wasilah silaturahmi, insyaallah la'allakum tuflihun, urang sararea bakal termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah gitu. Kaharti teu lamun kaharti ngajina urang ngoisan apaan geus kaharti teu henteu atuh kok mau teu kaharti mah percuma dituluykeun ge kapusing-pusing gitu. Barang siapa yang menanam padi rumput ikut jadi ibu bapak. Barang siapa yang menanam akhirat insyaallah dunia nuturkeun dengan sendirinya. Alhamdulillah. Sabalikna barang siapa yang menanam rumput sampai kapanpun pare moal milu jadi. Betul. Artinya barang siapa yang mengejar-ngejar dunia dari mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam, akhirat moal bisa nuturkeun, bahkan bisa jadi gara-gara sibuk teuing nguruskeun dunia banyak orang yang melupakan urusan akhirat nepi ka wani ninggalkeun salat. Naudzubillahi min tobat. Bu apal ucing? Heuy, ari dia ucing naon ngaranna? Meong. Atulah bari malotot nyebut meong teh. Eta meong darajatna leuwih mulia lamun dibandingkeun jeung sakadang anjing. Sakadang anjing darajatna leuwih mulia lamun dibandingkeun jeung sakadang babi. Sakadang babi darajatna jauh leuwih mulia lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani ninggalkeun salat. Cicing dewe keur emosi ya. Tong seuri. Ulah seuri. Serius ya. Mi. Euy kitu. Pak. Nu ngaranna meong sok daekeun mukhalid alias campur gaul jeung jelema, unalene kana bitis jeung tonggong jelema, bahkan sok naik kana tempat sarekna jelema. Bener teu? Naon teh? Meong. Jeung ceurening mulia. Kunaon teh? Kunaon ceuk? Panitia keur nyaritakeun meong. Mengko satu tong pipiluan ceramahnya dibayar moal di dinya mah. Ya, sakadang anjing boro-boro asup ka imah jelema, boro-boro lunalene kana bitis jeung tonggong jelema, apalagi naik kana tempat sarekna. Sakadang anjing mah karek nolo dina lawang panto imana jelema pan geus dibaledog ibu bapa dibaled. Saha teh ya? Atau biasa we nyebut anjingna itu. Sakadang saking kuhina. Sahina-hinana anjing dibandingkeun jeung babi mah masih keneh muliaan anjing. Buktina sakadang anjing nolo dina lawang panto mung ukur di baledog, suatu saat masih patenggang rasa alias kanyaah jelema sok kaluar. Buktina di mana-mana jelema dahar jeung daging pasti tulang taleng mah dibikeun ka sakadang anjing kan. Aya keneh kanyaah jelema jeung cirining mulia. Sementara sakadang babi boro-boro nolo dina lawang panto apalagi mengharapkan kanyaah jelema. Sakadang babi makarek ngaliwat ka hiji lemur pan geus rame loba nu moro
ibu bapak alias loba nu megat nah teh ti kulon megat ti kaler megat ti kidul megat woi no babi liwat babi kamana eta ka kulon euy coba eta ti kidul murudul ti kaler ngajajar tewetan ngajajar megat sakadang babi saking kuhina karek nincak ka hiji lembur geus rame loba nu moro bener teh nasib kitu-kitu teuing ta babi teh gek diuk uing cangkeul nya ari geus diuk teh pan sok hayang nginum coba minta rekomendasi susu dulu kopi dulu ya susu boleh waduh ya minumanana ya keren ya teh cai berarti ustadz arek nyu nenen dulu doain ya mau nenen mudah-mudahan selamat ya selamat menyaksikan nikmat mengpeng ditempokan rek ngeureuy we nenen nenen lagi alhamdulillah geuning ngeunah nenen teh nya biasa nama nenen teh cangkangna adu digugulung teh ayeuna mah ngasaan kana eusi-eusina ngeunah nya nenen lagi alhamdulillah aduh hidup nenen hidup tepuk tangan atuh tanu tepuk tangan berarti hayang nenen eta kamana we lah karep geus kieu mah yeuh lanjut sahina-hina na babi lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani ninggalkeun salat masih keneh muliaan babi kok bisa begitu Ustad nah di dieu yeuh mi tingali domikeun heula nu ngaranna sato baik meong baik anjing maupun babi baik nu mulia maupun anu hina digelarkeun ku Allah di alam dunia dibere tugasna sato mah mung ukur nyaring buktina nyaring kasaksian ku panon urang beberebetan kawetan kakidul kakalere jeung kakulon otak sato terbatas mung ukur mampu neangandangeun inumun rejeng tempat di mana-mana kahujanan jeung kapanasan itulah sato bener teh nu ngaranna sato mah teu kataklif hukumullah teu kaiket ku syariat Allah teu diatur ku undang-undang Allah sok sanajan maksiat hirup di dunia kumaha we lah daya mah usahanya gitu yo Kang sato malamun geus paeh sebatas kuburan sebatas bilatungan kadituna bebas mal aya proses balitungan bener teh paeh teh paeh we sato mah geus bebas perkara beda deui jeung jelema Kang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim benaheun nya nikmat nuhun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
nikmat nuhun. Ya jelema mah ku Allah diciptakan di alam dunia dibere awak-awak sampurna, dibere akal-akal sampurna. Bener tak? Hikmah Allah nyiptakan orang di alam dunia dibere awak sampurna, akal sampurna, orang terbebas di dunia narima kataklif ku hukumullah, kaikat ku syariat Allah, diatur ku undang-undang Allah, nu parantos dicontohan disebar luaskeun jeung dibejakeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Kari-kari eta jelema wani melanggar aturan Allah, wani ninggalkeun salat muta'amidan sifatna dihaja, pasraga jeung nyawakna dipisahkeun ku Allah, maut ngaranna maaf. Jelema mah lain sebatas kuburan, lain sebatas bilatungan, tapi kadituna bakal aya proses balitungan, hartina bakal dipenta pertanggung jawab. Ujung-ujungna jalma nu wani ninggalkeun salat muta'amidan bari dihaja, dihinakeun ku Allah, disiksa ku Allah dina neraka jahanam. Naudzubillahi min. Kitu maksudna. Paham? Kahartos. Ayo orang raih kemuliaan di sisi Allah melalui sholat yang 5 waktu, insya. Jangan sekali-kali kita berani meninggalkan sholat. Jelema nu jauh tina aturan Allah, nu mung diatur ku syariat Allah, darajatna leuwih hina tinimang sato, jeung leuwih jahat we kalakuanana tinimang sato kan. Lepas kendali, bener tak? Hei, deuleu ka dia ya. Pan dewek teh menang mayar meureun. Hei, kunaon mang? Kasetrum? Ya Allah, ya Robbana. Ibu jeung bapak pernah teu ngadenge beja naonnya hayam maehan anakna aya weuh eueuhnya eueuh ya lain seuri dengekeun atuh bantuan mikir dewek ya. Lain eta meunina teulinya heueuh sakitu udunan 50.000 ge. Yo Kang, can pernah jisim kuring ningali seekor hayam tega maehan ka anakna sorangan. Bahkan sakali mangsa jisim kuring pernah nyokot anak hayam teu pira mung ukur hiji ceuk. Kadawak uing newak anak hayam da eta mah nu jadi indungna nyerenteng. Ngabintih ka uing. Saking nyaah ngabelaan nu jadi tegening. Ayeuna bandingkeun jeung jelema nu jauh tina aturan Allah, nu mung diatur ku syariat Allah, aya teu jelema nu tega menganiaya ka anakna sorangan? Nu ngabunuh aya teu? Nu nganyeri aya teu? Balhum adol leuwih jahat hirupna tinimang sato. Emosi yang geus kieu ya. Pan ku Bang Haji Roma Irama mah geuning dijadikeun lagu eta teh. Judulna teh Anak Malang teh. Apa teh? Oke ya. Sungguh tega orang tua sampai hati membunuh anaknya. Geunaheun teh tepuk tangan atuh, nyawer atuh. Kicep balangsak jauh kana nyawer mah. Ya Allah, ya Robbana, pernah teh ibu jeung bapak ningali seekor anjing ngahakan pelmik sagrib? Lain seuri jawab aya weuh. Weuh Kang, sing sakumaha lieur teh anjing, muriang paranas tiris can pernah ngagidig ka warung meuli pelmik sagrib.
Ya. Pelebah jelema nu jauh tina aturan Allah, nu mung diatur ku syariat Allah, aya teh jelema nu sok ngadaharan pel anjing aya weuh. Loba teu? Kan balhum adol leuwih jahat ini mangsa to naudzubillahi min. Tobat. Hayo urang raih kemuliaan di sisi Allah melalui ibadah salat di antawisna insya dengan salat insyaallah kita tanha anil fahsya'i wal munkar, bakal dijauhkan dari yang namanya keji, dari yang namanya munkar. Alhamdulillah. Bo jelema anu sibuk nguruskeun dunia poho kana urusan akhirat wani ninggalkeun salat hirup di dunyana ku Allah bakal disempitkeun sagala urusanana. Dina surah Toha ayat 124 Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa orangnya yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, berpaling daripada peringatan Gusti Allah, ditita salat wani ngaliwat, ditita ngaji malah noyod nonton TV, ditita syukur malah takabur, ditita ibadah malah haram jadah, ditita wiridan bari nyekel tasbih kalaka maksiat bari nyekel gapleh. Aya nu sok gapleh di dieu nu mana euy? Wayahna eureun. Wayahna eureunnya sabab nu gapleh mah rata-rata umurna para ronok Kang. Atuh rek teu pono kumaha da ngalungkeun kartu teh rata-rata modal. Mata kurang doakeun nu sok gapleh sing boro-boro mohon ampunan. Teu karunya-runya nya eta kanu gapleh ngadoakeun modal. Sakitu salakina ge. Jelema nu sibuk uruskeun dunia poho ka Allah, melupakan peringatan Allah, jararauh tina aturan Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, kehidupan di dunianya ku Allah disempitkeun alias dihesekeun. Naudzubillahi min. Tobat. Kunaon Allah bet mempersempit urusan orang di alam dunia, mere hareudang bayung yang ka urang sarerea, buktina pabrik-pabrik rentul di lembur orang teh, tapi neangan pagawean teh hese, bener tak? Tegening. Ya teh kulantaran urangna hirup jararauh ti Allah sudah mempersempit karena urusan Gusti, mata ku Allah disempitkan urusan urang. Ya, woi, biasa we atuh. Ya tingali uing diuk ya. Moal. Moal nenen enak mah rek ngopi we enak mah, kopinya kopi hitam. Aya kopina bah eueuh sing sabarnya ulah hayang sarua nasib teh atuh bah sing narimakeun kana kaayaan. Iya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah Kang, zaman ayeuna teh zaman serba canggih, zaman serba modern, zaman sosial media, bener teh? Zaman HP ayeuna teh. Nu ngomong di Jakarta bisa kadenge di imah urang, bener teh? Nu sepak bola di luar negeri bisa katingali di imah urang, bener teh? Ih, gining pokona malah. Tapi terus terang Kang, sok sanajan zaman ayeuna zaman canggih, zaman modern, ya kana hate lain namahan tenang, malah namahan hareudang bayung yang. Bener teh? Cicing atuh lah sok riweuh. Ya, baheula mah nu ngaranna listrik can pati asup ka lemur-lemur. Neng, santriat, baheula mah aa ngalaman. Ajolan atuh. Mana-mana embungnya nyebut aa ka urang teh nya. Atuh pan ngora keneh meureun. Meujeuh jeung maneh mah. Sok riweuh nya.
Poho deui ceramah teh deka. Oh ieu lampu tah. Ieu listrik baheula mah can daekeun asup ka lemur-lemur teh. Jisim kuring baheula ngalaman ngaji teh make cempor kan. Make centir. Apa centir? Oh iya apa centir? Teu pati gaweul yakinnya. Ya Allah ya Robbana. Can aya HP, can aya TV baheula mah aya ge TV nu boga teh mung ukur saurang dina selemur teh. Bar hitam putih bener teu? Nepi kareuteum lalajo teh sa RT. Hurungna ge lain make listrik tapi ku aki. Mata kula sok ngahina tah ka aki-aki teh. Baheula mah boleh jadi zaman serba hararese tapi terus terang dipermudah ku Allah, digampangkeun ku Allah. Buktina digampangkeun awewe rek ngalahirkeun zaman baheula teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit, bener teu? Teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas, bener teu? Cukup di imah dibarengan ku mak beurang. Alhamdulillah ngalahirkeun orok normal bari salamet Kang. Mangkani ngalahirkeun orok lain sakali lain dua kali aya kana 13 kali na. Da ngeureuyeuh. Ngeunah ongkoh deh. Naon neng mana mah? Tapi kumaha kaayaan ayeuna ibu bapak amat sangat memprihatinkan awewe rek ngalahirkeun paling deket dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit. Fasilitas rumah sakit PHD dokter spesialis kandungan pun disiapkan ibu bapak, alat canggih geus kapanggih, alat modern geus kanyahoan, ternyata lain mempermudah kalaka mempersusah. Buktina awewe ngalahirkeun di rumah sakit teu saeutik alias loba yang melalui proses sesar alias dioperasi. Bener teu? Teu geuning. Kunaon alat canggih geus kapanggih, alat modern geus kanyahoan, tapi lain mempermudah kalaka mempersusah. Mungkin di jerona eueuh barokah. Betul? Ka mana barokah? Diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Hiber barokah, hiber diangkat. Rewas hampura dibere rewas teh sugan we aya nu maot. Kunaon jang? Kitu. Kunaon Allah buat ngangkat barokah bisa jadi urang na hirup jararau ti Gusti, teu ngawaro ka Gusti, ngalawan ka Gusti, makanya barokah dicabut ku Allah. Gusti zaman ayeuna mah heueuh nya. Sakola PHD dunia pendidikan kian bertambah tapi akhlak katempo makin raruksak. Bener teu? Allah karim. Daangeun serba instan, ngaran daangeun teh araraneh zaman ayeuna mah. Tapi lain malah jag-jag kana awak, lain malah waringkas kana awak, sabalikna malah berwit pinuh ku panyakit. Bener teu? Penyakit zaman ayeuna araraneh ngaranna bari hese di obatanana. Baheula mah paling banter penyakit teu nyeri beuteung. Obatna gampang teh kudu aprak-aprakan ka puskesmas tinggal neangan we dipipir imah pucuk jamu. Bener teu? Alat 3 lemar, leob ku cai panas ana geus tiis inum caina insyaallah 3 poe teh paeh. Penyakitna. Bener teu? Barokah baheula mah. Aduh, ayeuna mah Gusti nu agung hareudang bayeung yang. Komorek nyang hareupan pilpres kieu Gusti nu agung teu ditu kitu teu ditu teu dieu kieu bener teu? Gusti muga-muga sing lancarnya pilpresnya. Amin we lah. Amin ya pokokna mah. Sing lancar gitu. Amin, amin lah pokokna mah lah. Ya robbal. Gitu. Bah, hayang tadi turunkan barokah ku Allah, dilancarkan urusan hayang teu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Langkah pertama awak urang heula sina deukeut ka Gusti,
jalankeun ibadah ka Gusti insya salat berjamaah sing daek ngaji sing daek maca Qur osok maca Quran maca Yasin osok coba tuluykeun Yasin lanjut innaka laminal mursalin duh palalinter alhamdulillah tuluykeun deui kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad duh palalinter alhamdulillah tuluykeun deui walaqad dzara'na li jahannama katsira nah asa beda dibere kulhu bener nuluykeunana Yasin teu salah nah ayat sejen asa beda poho lain poho teu nyaho legek nyebut poho ngadeng ayatna ge kakara sorry ya coba tuluykeun dulu aku cinta kepadamu dulu aku memang cinta tobat dibere ngalagu mah langsung nyamer eta mak ge milu calangap tapi hebat cing jeurening gaul bararisa nyanyi alhamdulillah guys bararisa nyanyi mah moal aya nu nyaram eta mah hak asasi masing-masing bener teu ngan sing sadar urang mah umat Islam kana nyanyi boleh jadi bisa ngan kana maca Quran mah kudu leuwih Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi pek bararaca ku anjeun Al-Qur'an insyaallah jaga yaumil qiyamah Al-Qur'an tersebut bakal datang gesan nyafaatan alias nulungan kanu macana alhamdulillah jelas kahartos bo pak sing daek salat berjamaah sing daek ngaji sing daek maca Qur sing daek sodak insya nomor kedua hikmah daripada sholat berjamaah hikmah ngaji wayan jumin azabil qabri Allah bakal nyalametkeun daripada siksa kubur amin ya robbal tobat geuning maot ngadodoh borosok di poho-poho datang na teu mere nyaho ngadadang teu aya tempo ngadadang teu aya sing semangat ngadadang teu aya tepaduli nini tepaduli dendam euy pemodar jeung pemudi kabehanana bakal innalillahi wa inna ilaihi jung ti hareula ari maot rahasia saha Pak RT lain, Pak Lurah lain, Pak Ustad lain, cing rahasia saha atuh Gusti Allah. Neng sabaraha tahun umur? Sabaraha umur? Berapa umurmu? Kan? 13, 16, mojeh euy. Mojeh belajar gitu maksudnya. Belajar bahasa baraha umur bah kan 17 mustahil 17 geus ruksak itu mah teu percaya teu sabaraha umur 74 tereh euy nya tereh 75 kitu uing mah 42 tahun kajian teh nanya ge sorry ya
Uing 42 tahun, Abah 74 tahun. Kira-kira cek